Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang Tandang Makalanga. Ngancurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngehontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kukituna pangesi lemur teh dikenaan paraturan yen semet jam genep sore nepi ka jam genep isuk-isuk teu meunang aya anu kaluar ti imah. Lamun seug kapanggih aya anu ngabangkang pasti bakal dibedil ku pihak marsose. Nyapikeun urang lembur mah kalah ka jadi matak nambahan hariwang atuh. Sarta karasana lain deui ripuhna. Hareudang bayeung yang teu beda tinu hirup dina congo pedang. Deug ngaringkang kaditu kadieu teh teu boleh ngarasa haringhang. Geus puguh peuting sakalian aya keperluan penting disaur ku keuyeub. Kapaksa bae kudu didagokeun nepi ka brai beurang. Bari ripuh sabeuting lantaran nahan beuteung nu teu boleh pepelengkingan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kukituna anggapan urang lembur teh make aya nu nyalahkeun sagala kanu ngaributkeun teh pokna ge nanaonan cenah babah buntong teh make diganggu sagala. Da geuning bubuh ripuh namah urang lembur we nu ngararasakeun teh. Da ari nu boga pokalna mah kalah ka ngalalep teu temong irung-irungna acan. Keur naon cenah make boga angkeuhan tutulungkar hayat. Aringan ukur satengah-setengah mah. Tapi nu boga anggapan kieu teh ngan ukur sabagian leutik. Jelema nu cepet budi atawa jelema nu salilana ngan mikirkeun kana kasenanganana sorangan wungkul. Jelema nu ngan mentingkeun dirina pribadi da ari anu sejen mah malah beunang disebutkeun sabagian gede komo pihak pakeson mah lain deui nganuhunkeunana ka jalma-jalma nu anon suka bebela bari teu kanyahoan saha-sahaana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sabenerna sanajan bener ayeuna di lemburna jadi meuweuh ku punggawa gupernemen nu samak tak pakarangna. Malah ti antarana make aya tuan sagala tapi dangan saukur sawatara waktu ieu teh. Piraku oge baretaheun lila-lila cicing di kampung. Tapi nu penting mah babah buntong katut usung esangna supaya ulah ngulampreng deui ka klari. Ayeuna memang geus kabuktian manehna teh teu mol lantaran cenah bejana mah terus gering ripuh babah buntong teh. Atuh si Badar jeung sabatur-baturna sarua deui pada nyangga mamala nu teu kurang-kurang hebatna. Malah nurutkeun grentes beja mah cenah si Badar jeung batur-baturna teh waktu-waktu ieu geus taya di daerah Karawang tapi geus balik deui ka masing-masing lemurna teuing di mana eta teh atuh. Kitu tah kaayaanana di kampung Klari ayeuna. Duta Suara Karawang 103,2
kejadian ieu teh abuhana namah tembus ka lembur-lembur sakulilingna. Ditambah deui ku kejadian di kampung Kepu, malah cenah di dieu mah puguh ngaranna nyaeta si Waluis Bodas. Atuh sabatae ngagederna jadi bahan carita balarea. Sarta kabeh oge taya anu teu muji boh nu dikelari boh nu dikepuh dianggapna teh cenah jalma-jalma budiman nu ngabelaan karahayat. Atuh puguh we ku kituna mah tumerapna katuan tanah nu sejena atawa kalentah darat nu sok meres karahayat. Upamana bae nu aya di lembur-lembur Kosambi, Dabuan, Bangbelas ka Cikampek. Atuh kabelah kulona kelari saperti kalembur-lembur Warung Bambu Johar, Bangbelas ka Karawang. Geus mimiti haringhang pinuh ka Hariwang, sok sieun aya tinakan-tinakan saperti di lembur Kelari atawa di lembur Kepu. Anu mun kajadian teh tangtu lain saeutik-saeutik matak ngarugikeunana atau pihak gubernemen geus iatna taki-taki bisi ieu kajadian teh terus nerekab ka tempat sejena. Teu nanaon aringan sakadar nanuk katuan tanah atawa kalentah darat mah. Ngan ieu mah dijaga teh bisi baranal nu deuk ngabarontak ka nagara. Kitu cek perhitungan gubernemen mah. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ari Simbar katut babasangkuy sanggeusna salamet ngabelecet peuting-peuting ti Kelari. Peuting eta mah Simbar ngadedempes di Karawang bareng jeung babasangkuy nyumputi imah dulurna. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Isukna poe keneh pisan Simbar init deui ngajugjug ka lembur Johar. Terus mengkol ngidul ngambah jalan nu ka Celuk Jambe. Sanggeus kaliwatan lembur Sirnabaya, Kalipandan sarta Jati Badami, terus bae manehna ngajugjug ka pasir ku tetandingan nu pernahna aya di kampung Jati Badami. Duta Suara Karawang 103,2 Simbar nyumput di dinya. Nu maksudna engke di mana geus rineh manehna rek nyoba-nyoba ngadatangan ka kampung Kepuh. Ari pangna manehna ngadatangan ka Jati Badami, keur mah di dinya teh aya penyumputan nyaeta di pasir ku tetandingan. Turug-turug deui aya kapabuhan di deukeut Jati Badami nyaeta anu katelah Ki Badama nu kaitung sobat medokna. Nu kumanehna geus bisa dipastikeun tangtu bakal daekeun di cicingan oge rek dipanggihanana teh engke we peuting supaya ulah kanyahoan ku nu sejen. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Tapi geus kitu we kersaning pangeran kakara oge Simbar cengkat mentas kegoleran dinulinuk iuhanapeun tanggal kai anak kosrak kadengi aya nu leumpang puguh we ngaran-ngaran nu keur nyumput cocol ter hatena Simbar atung tutunggulan ku kitu teh mah curiga sok sieun pihak-pihak nu bakal nangkap kamanehanana nyusud kepal bahdinya bari awak ngeleper Simbar ngodomang matana merong kanu disada sedang leungeun katuhuna mah teu leupas tina pelah bedogna. Ajamanana mati-mati ditangkep oge manehna satekah polah deuk ngalawan heula. Tina naon manehna kudu jadi buga ngababatang jeung tinimang beunang ditangkep mah tangtu bakal leuwih sangsara leuwih hade lampus umur. Kitu greuntes hate Simbar. Kosrak nu leumpang beki tetela sarta beki ngadeuketan. Kosrak breh rungkun saliara oyag pecengkul nu boga jirim tembong kebeg ter jajantungna Simbar beki motah lain lantaran rewas ku kasieun tapi ieu mah bakatin ku bungah-bungahna lantaran nu datang teh sidik nu kumanehanana rek didatangan nyaeta sobat medokna
anu katelah Ki Badama. Dama Simbar ngagerok lirih, tapi manehna masih keneh ngadepong tacan nyemongkeun jirim. Dina. Ki Badama rikat naker nyang hareup kana lebah datang ngasora. Tetela rancing geus namah mata kaget sakilat manehna ngawangun kuda-kuda pancu. Sedeng leungeun nu katuhu geus nyekel pelah bedog nu ngadapok dina tonggongna. Uring Badama, Simar. Balijung nang tung nemongkeun jirimna. Oi. Simbar. Wah. Simbar ieu teh. Ki Badama ngakro kaget curelaceng ngarangku ka Simai Badama teh. Engke we maksud mah peuting, ayeuna mah sok sieun aya nu nangenan kitu tah Badama. Sieun aya nu ngalaporkeun kitu. Moal Sim. Urang jati Badami memol aya nu daekun. Jadi si cunguk. Upamana dina ayana oge pasti ku kuring dihajar atuh. Bener. Hebat Simar malah. Kabita kuring mah teh. Kabita kita. Ki Badama seuri bari neuteup. Hebat naonana Dama. Anger we kuring mah kieu. Simbar bari nyarengeh. Teu puguh make dipuji hebat sagala. Eta si Walis bodas. Bener Sim kudu kitu dah. Muga kuring ge aya maksud deka kepuh ieu. Nganta canjung wae ieu teh. Walis bodas. Nah lain kuring eta mah tuh Dama. Lain kuring eta mah. Yah, sok mungkin lah. Hebat lah Sim. Kuring egah yang nurutan lah puguh ge. Bener kudu kitu Sim. Tuan tanah ulah diantep. Di purarana oge teh jadi halangan. Ki Badama keukeuh nyangka nyaritana ditungtungan ku ngaheukeuh ngarasa panuju ku tinakan nu jadi sobat teh. Puguh bener lain kuring Dama. Puguh nu mata kuring ayeuna aya di dieu oge. Bari sakalian deuk ka kepuh hayang nyidikeun saha-saana ieu teh. Ari Simbar keukeuh mungkin da puguh bener lain manehanana atuh. Bener lain Simbar. Bener Dama, lain kuring. Tibada ngablecet oge kuring mah tacan ngelol di kalemur. Ayo. Nah satu Simnya. Tuh ngarti kuring mah. Teuing atulah, da kuring oge poekeun ieu teh. Eta kira-kira no saha nu lemur nu bisa dianggap pantas jadi Walis bodas. Nyata teuing atuh Dama. Lah. Teuing ieu teh lah kuring ge heran. Aya eta oge nu di papantes mah Haji Sabri tapi digeus kolot atuh. Ongkoh moal daekeun ayeuna mah lantaran saprakna jadi haji. Manehna teh jadi terus bager terdaekeun ngalakukeun kadugalan. Ke. Kapan aya alo Andika? Anu saha teh? Si saha teh? Eta Sangkon. Eta si Kokon. Buah manehanana. Iya. Si Sangkon atuh Dama. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Jelema kodo moyo kitu leuleus moyo kitu. Alo kuring mah eueuh badia. Lain. Manehna mah komo moal waniun lantaran tingkat pangabisana oge tacan sakumaha luhurna atuh. Ai. Saha atunya? Piraku nu sejeun mah nu anu suka ti jauhna. Asa matak teu kaharti Sim kuring mah ieu teh. Aduh. Liur ieu teh ye. Nyaeta kuring oge teu ngaharti ieu teh kuring oge. Nu matak engke madeg didatangan lah. Penasaran kuring oge. Simbar bari terus ngahuleng. Lain yo. Ari salila abur-aburan deh. Nah di mana atuh Simbar teh teh? Ngabar we ka jauhna mimitina ka Batu Jaya nyamperkeun kardun. Terus ka Rengas
nyumput di Mang Mendo, paling akhir di Klari nyumput di Bang Arma. Nya ayeuna ka dieu maksud teh deuk nyumput di Badama kitu. Ay. Ari nu ngaributkeun di Klari teh Simbar. Nya nganya eta bedul teh kalah kadi adukeun jeung Marskose. Atuh nya moal kuat bakuna masieun ku pelor ieu teh. Ulu. Kutan deh. Wah, bener hebat atuh Simbar. Hebat Simbar teh. Sarua we jeung si Walwis Bodas. Oh, jeung sabaturna Sim. Lantaran cenah cek beja mah henteu saurang. Malah aya saurang anu sipit sagala nu ngabantuan teh. Ki Badama saterusna tetelepek hayang nyaho. Nya heueuh lain kuring wungkul, malah kuring mah sanyana ngan ngabantuan ka Bang Arma wungkul. Nya. Ari eta nu sajena kumaha Sim? Bang Kampret adina Bang Arma. Nu saurang deui mah babah sangkuy sobat dalitna Bang Kampret. Hebat Sim. Ngagederna beja ka dieu mah. Wah, kacida hebatna. Ari engke dikepuhna ha Asim teh deuk ngabantuan ka Waliwis kitu. Nya kana kitu da mah, tapi nya eta deuk dipaluruh heula ieu teh. Bener. Ayo urang bareng we jeung kuring. Pugugus garete kuring ge aya ngawarasit si juragan Marjan ieu teh. Oh ayeuna mah hayu urang ka imah heula we lah. Gampang ke kaditu mah urang badami deui. Lain ari badama deuk naon ka dieu teh? Kabeneran bae atawa ngahaja deuk manggihan kuring? Gudeg ngalasuluh ieu teh Sim. Deuk manggihan Simbar kumaha atuh? Pugu saeutik oge teu nyangka yen Simbar aya di dieu ieu teh. Jadi anak itu mah kuring ka dieu teh tetelat aya nu nganyahwankeun beureunan. Yah, keun bae lah. Masing aya nu nganyahwankeun oge. Tanggung moal aya nu daekeun cuce urang dieu mah Asim. Atuh cenah aya wae nu boga maksud teletak ngarah kuah bekah. Yah, pasti ku kuring bakal diberesan. Geus biasana cucunguk mah kudu modar. Lantaran dihirupan oge geuleuh sok ngarayap kana dahareun. Atuh mun ngiihan kana mata kapan cenah matak lolong. Nu matak mending ge dipodaran cucunguk mah. Ki Badama bari ngahehe. Bari kek manehna ngaleng ka Simbar. Terus bae dibawa mudun tidinya nu maksudna deuk dibawa ka imahna. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Bogoh we pikeun Simbar mah asa nu kagunturan madu kaurugan menyan bodas. Ngarasa bungah nu nganggo gunung lantaran tetel Ki Badama teh ka manehna masih keneh midulur. Ku ngadenge pok-pokanana oge geus matak genah kana hate. Ku kituna hate Simbar atuh ayeuna beuki buleujeun satekah polah baris ngabantu kanu ngaran Walwis Bodas paribasana. Sanajan kudu nepi ka nemahan pati oge teu jadi panasaran. Karuhun aing baheula leuwih hebat ti kieu. Anjeunna ngabarontak ka gupernemen sakitu totobohanana. Cenah baladna oge maneh aya ratusna. Matak naon aing oge engke mamun geus loba batur moal alang kumapalang. Goreng-goreng oge aing teh turunan Bagus Jabin. Atuh ngaran aing nu sanya nama Bagus Simbar, lanceuk aing Bagus Ugin. Alo aing ngaranna Bagus Sangkon. Piraku we make kudu serah bongkokan ka muning bule. Atuh apan Haji Sabri oge nu memang sakaruhun keneh. Ngaranna nu sanya nama Bagus Murad. Da kitu ceuk saturangga mah.
Pira kue manehna teh make dek cicingeun atuh. Kitu gerentesna hate Simbar. Sajroning manehna leumpang bareng jeung Ki Badama teh hatena mah teu eureun-eureun terus bae ngecewis. Sarta bray bae lembur kepuh nu memang na tempat bali gesan ngajadi na ebreh nemongan nu ngajadikeun manehna beuki kumejot bae hayang geura-geura datang ka lemurna. Duta Suara Karawang 1-0. Anjog ke tempat pamainan. Kabeneranana teh kerame nu ngaduh hayam. Puguh we barang jol oge Ki Badama ngarong heap. Jol-jol dipapag we disampakeun ku mata-mata nu barolotot. Malencrong ka manehanana. Piraku teu kaget atuh. Nempo pande na Ki Badama nu sakitu ngalingirik na seseg weweg teu beda ti buta nyasam. Mangga cali kisilah. Si Barani nu minangka kokolot na didinya ngagentak ngaku ngabageakeun kumanehanana geus bisa ditaksir yen ieu semah anyar teh tangtu lain jalma samanea. Lain ipis-ipis pangabisana nilik tangtunganana sakitu hebatna. Monggo. Ki Badama bari nyoloyong kana bangku kai nu disodorkeun ku si Barani gek manehna liu. Asa neme angkat ka dieu ieu teh. Di mana pangalingihan teh? Si Barani terus ngajak ngobrol petelaku na someh naker. Jauh ka ulama ti loji ki dulur. Ki Sambada teu nerangkeun padumukan nu sabenerna. Tapi loji oge sanyana mah teu pati jauh ti lemurna belah kidul kahalangan ku lembur pangkalan. Semon. Bade ngerasakeun ameng kitu nun. Si Barani terus tatelepek. Nya kitu ieu teh. Bari ngarelet kana hayam nu keur jojoh diadu. Mangga atuh. Bade tumpangan sun. Oh. Teu pati resep kana gaduh hayam mah. Kaula mah hayang main dadu ieu teh. Hanya ka dinten ieu mah digentos ku ngadu jago. Engke wengi main dadu mah. Kitu ta. Loh, teu naon atuh. Ayeuna mah dok lalajo we heula nya. Semun, sae. Mangga we sing ngaraos-raos caliknya. Si Barani bari terus ngaleos ti dinya. Geus kitu mah Ki Badama madep kanu keur ngariung. Teu wudu ka aya di dinya teh manis saheng. Lantaran nu lalajo lain saeutik-saeutik. Ditambah deui ku pating corowokna para bobotoh sarta gorowokna nu tarumpangan. Puguh we mani geus teu puguh kadenge na kana ceuli. Duta Suara Karawang 1-0. 3,2 FM. Hayo, taruh ku batokna euy. Bandring. Tong dibere omer deuleu. Bobotoh si Bandring ngagorobok bari cung manehna nangtung. Tanya kitulah. Bocoskeun matana lah. Bobotoh si Bandring terus-terusan ngocomang. Nyarita di barung ku ngahahah ngarasa suka dume hayam aduna kawas-kawas aya dina kaunggulan. Ulah lihat teuing mere hate. Seta pingeskeun anggur mah. Kagak ngerongna ta. Tuman ulangan salangap bae lah. Bobotoh si Seta males ngagorowok. Carita anana jelas ditujukeun ka bobotohna si Bandring. Lah. Sakitu deuk modar teh. Make aya guam deuk miteskeun ke gerong sagarupa. Kadenge tah ku sia. Bandring. Cungurna nu suaban teh tah. Ayo bocoskeun matana. Tah kitu tah kitu tah. Bener. Podaran we sekalian.
moal nendeng deuleu ka si Bandring malah moal untupeun sanajan cacarawakan oge. Bobotoh si Bandring terus-terusan ngahahah lantaran tetelah hayam aduanana kawas-kawas bakal menang. Oge dina pok-pokarana teh teu wudu we mata krungseb karasana ka bobotoh si Seta mah. Matak ngimulkeun ngahayab nungtun amarah. Da eta we panona mani pepenalikan ngareretan ka bobotoh si Bandring. Cacakan lamun kurang-kurangan nahan nafsu mah geus gapluk bae manehna ngarontok atuh jiga nama. Ari si Bandring hayam teh kawas nu ngarti waktu manehna digomel ku si Seta. Siga namah manehna teh ngajeregjeg semu nu bingung tapi kalawan sakilat manehna ngolebat ngejat seak nyampek deui nyamerkeun bintihanana. Bubuh we si Seta teh nepi ka ngadeprek atuh. Tapi bubuhan manehanana oge dina soal ngabela diri mah teu kurang-kurang ku pinterna. Ngagentak manehna hudang deui dina waktu si Bandring deuk nyokcrok polo. Ngagentak si Seta ngarelepkeun hurufna ka hanapeun jangjang si Bandring. Kulawit manehna nyulikatkeun ceprot bintihanana teu kira-kira tarikna nepi ka si Bandring macreng aya kana sameterna. Uluna ngadadak budak gideug kawas nu lieur. Bener Seta. Terus gebot deui lah. Tuman sina modar eta mah. Bobotoh si Seta ngagagak bari teu sirikna jijingkrak. Ayo Bandring, jamak deuleu sakitu mah. Hayo ka dinya. Cok corok polokna deuleu. Bobotoh si Bandring bari ngadila ka bobotohna si Seta. Delek geuleuh lantaran hayam aduanana nepi ka ngacleng. Tapi si Bandring kalah kacicing, malah make culang cileung kawas-kawas nu dek lumpat sedengkeun si Seta teu atap parah deui seak di manehna narajang. Si Bandring neuleuh musuhna ngudag teh lain ngalawan manehna kalah ka ngagalaprak ngajol keluar pakalangan. Bari disada keo cenah. Nah atuh ari gapluk teh si Bandring ngapa kana beungeut na Ki Badama. Bakating kurewas beteu puguh aya anu ngagapluk kana beungeut. Ki Badama ngagentak nakis. Lanan baraya. Lain dihaja. Oge hayamna nu ngagapluk kana beungeut ieu teh atuh. Ki Badama ngagentak cengkat tina diukna mireungeuh tandangna ieu jelema nu sakitu garangna. Sok teu mustahil lamun manehna terus narajang teh atuh. Puguh dihaja ku sia dipebeutkeunana deuleu sia. Kurang ajar setan alas teh. Keur jiga buta nyasap teh deuleu sia. Bobotoh si Bandring keukeuh nuding, peureupna mani geus buleud-buleud bae sabek-bekkeun nonjok ka Ki Badama. Mun Urinta keun ku kami urang sanghareupan. Ngadadak kadengin ngakurewok. Mana horeng si Dengung bari ngagentak luncat ka hareupeun Ki Badama. Memang si Bandring teh hayam nu